nasib si AA nya kasih cing lah naon maksudna naon duh Gusti namanya tetap ngahalas anak urang naik ngahalas kunaon roh halus aros ya teh terus Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Chef Monji. Alhamdulillah ya, kali ini saya ada di Desa Sukadaya, Pakuan Subang nih, di acara miladnya Bapak Aing yang ke-55 teman-teman ya. Bapak Gubernur Jawa Barat kita ulang tahun yang ke-55 tahun, Masya Allah ya. Di Lembur Pakuan ini banyak sekali acara dari mulai hari Kamis sampai dengan hari Minggu ya. Di acara Nyuhun Buhun di Lembur Pakuan. Jadi banyak kegiatan-kegiatan acara jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan acara adat Sunda ya di Lembur Pakuan ini. Buat teman-teman, ayo yang mau hadir di Lembur Pakuan ditunggu ya sama Chef Monji, dan ditunggu juga sama warga-wargi di sekitaran Desa Sukadaya Subang ini teman-teman ya. Suasana lagi hujan, gerimis ya. Ini di sekitaran hari Jumat. Dan buat teman-teman, kalian komen ya ucapan selamat ulang tahunnya untuk Bapak Deddy Mulyadi, dan harapan-harapan kalian juga ke depannya untuk kebijakan-kebijakan Bapak Gubernur kita itu, pengen kalian itu seperti apa. Komen yuk kalian komen perbanyak di kolom komentar ya untuk ucapan-ucapan tersebut. Oke, Chef Monji lanjut untuk ke dalam untuk menghadiri acara-acara di Lembur Pakuan Subang ini ya, di lemburnya Bapak Aing. Yuk gaskeun. Sampurasun. Suasana di Lembur Pakuan gerimis baraya. Acaranya ini eling ka indung ya, di Balai Pemanah Rasa. Suasananya wah. Nah, ini sekitaran lokasi tempat pengaduan ya, yang dulunya itu tempat sate si Bungsu. Pak ya. Hujan gerimis ya. Kita ke Balai Pemanah Rasa ya langsung ya. Suasana malam hari di Lembur Pakuan. Lampu-lampunya keren, ada janur-janurnya tuh, lihat mantap ya. Nah, ini jadi janur ini dipesan langsung dari Bali infonya ya. Acaranya hujan dari sore, gerimis terus, tapi nggak tahu ya nanti di sana mulai apa enggak acaranya, kita lihat aja ya. Oke, saya sampai di sekitaran Balai Pemanah Rasa ya. Ini udah sekitaran jam 8:30, lagi rapi-rapi ya, beres-beres. Dikarenakan acaranya hujan teman-teman, mungkin akan dimulai nih 8:30 malam ini, dari sore terus gerimis seperti ini ya. Mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan hujannya reda lagi. Kita tunggu ya untuk pembersihan ini teman-teman. Persiapan ini untuk acara di Balai Pemanah Rasa. Ikutin rangkaian acara malam hari ini ya. 1-2. Sound sedang cek sound dan yang lainnya mulai kumpul ya. Mulai kumpul, tinggal nunggu Bapak Aing. Warga-wargi udah kumpul. Udah kumpul, udah rame ya. Yuk baraya gaskeun gadieunya.
Sabtu rame lagi acaranya. Besok lebih rame.
teh nampak beja tenak naon bisa teh Urang masih suka bingung. Si Ece, geus jadi gitu deui. Maksudna naon sih teh? Reuneuh, balesung. Nya berenang. Ece saha Eta mah aing mah teu bingung. Nu bingung mah apaan sih jadi si Ros? Mau nya si Ros jadi jublek kieu aya. lain masalah gitu ya itu memang bingung ya karena ece kasih kasih teh eta geus melenung deui wae Pajak teh ceros urang geus telat cenah gitu. Har, aya ece telat naon? Urang pareuman atuh lah komporna cenah Lain telat masak ari maneh. Urang mah teu aneh. Kunaon si Ece melenung deui. Kunaon kitu kawana? Apaan si Akang lagi tentara sia teh? Si Kang Sakit teh tentara. Ayeuna dinas teh di stadion Siliwangi. Lain stadion, saya teh nyarakeun batalion. Batalion, saya teh kalohana. Bahala mah can lagu Persib. Sok mana wae ari teh teh. dengekeun kadang kala sok bingung ya Ai bingung meuli bawi urang mau Beda deui eta mah beda deui. lain apaan kabayang teu ayeuna wae geus dalapan budak teh geus dalapan. lamun nambah deui berarti geus jadi salapan Ah, geun bae. Urang mah karunya. Mas tusuan, mas ieu karunya. Yo, Urang mah gawe ge geus direjekian ai maneh. Yo, jelema mah geus aya rezekina masing-masing. Entong sok sirikan si teh ka batur. urang mah teu sirik ngomong ka dulur ieu mah. Tuh, tingali geuningan tetangga aing. Nah kunaon kitu? Ngaranna teu boga salaki, teu burung boga budak. eta mah berehan teh Oh, mah rezekina masing-masing si teh. lain rezeki anu kitu. lain rezeki Maksakeun diri saya teh ari kitu. dengekeun tapi nya intina mah pan kurang kudu ngadoakeun si Ece teh ayeuna teh sing salamot teh budakna Nya, da geus kumaha deui atuh? Enak teh kasalapan. Yo, kieu we ayeuna mah lamun heuk engke si Ece borojol budakan ka salapan. Sia Arim, ci kira-kira maneh pakaulan naon tah keur budakna? Uy mah sok ketembangan. Ketembangan kumaha sia? Tapi tong ngerakeun ri. Bener. Gitu. Ieu anak si Ojo ieu nu kasarapan. Da ieu mah yakin. Ieu bisa bener mah asli. Contohan atunya. Coba kali lamun bener ieu teh urang maneh kudu di kaulan nyata hayang teh si Ece teh Cekar City. Di kaulan nyaeta nimbang jeung Iro. Sok. Belum Belum bisa maneh? bisa. Coba. Tong ngerakeun rim, tong ngerakeun maka rim. Sok. Aya raja ngalalana. Dilakukan gue. Aing Ayah raja teu di calana. Hei, oh ini aya raja dari calana sia tuh. Nabi teh. Aya raja ngalalana. Aya. kali berbuk dari calana. Ayah raja ngalalana. Sup kaleuweung luang liwung. Suka leuweung maling ibu. ngerakeun rim. Oh nya aya raja mari liwung Lain sia. bangsa raja main. Luang liwung. Eta Keur kitu jol aya beja. Keur kitu dol aya beca. Di lawang saya di mana beca ai maneh? Beca. Nden putri keur ngalahir. Kancil ya? Nen Bebe, kancil. putri Ya omongan wae aing siap monya aya putri hadakir. kalahir Borojol anakna hiji. borojol anakna haji. Sia. Wes balik bener. hiji. Balik Aya wae. Nya pokona mah urang mah ayeuna mah geus ngadoakeun banyak. Yo, Kudu. Ting geus wae kamwe. Wes ayo urang tinggal di situ. Urang kudu ayeuna teh lain kumaha ngadenge beja Ya. ka kamari-kamari keur ngorana jadi ketua HMI. Aduh hebat pisan. Geus kitu teh dulu. Heula saya teh nyaho HM kita naon ai mana? Singkatan. Singkatan tina naon? Huruf. Naon? Apa huruf eta ngasih katana naon? Huruf. Heuh singkatan siga SD sekolah dasar. HMI Huruf. apa siga SMP sia teh? Huruf. Kepanjanganna naon Tah, kepanjangan? kepanjangan. Panjangan. Heeh. HMI. Cukup? Wah ya
edan jelema. Lain gitu, Mang Arim, sia teh. Urang teh mana si Adedi ieu teh sia teh. Ulah sok ngerakeun maunya teu nyoh haemi acan. Oh iya apa HM kita nya eta himpunan mahasiswa terus Palingan teu jadi dewan sia. aing macam Buat kalian ieu asli aing mah. oh bukan emang enggak jadi HM Geus jadi HMI terus jadi naon deui eta si Adedi teh. turun naik jadi Ulah kalau buat pada jadi hideung ieu. Pan kalangan. anggota DPRD Ah, keren pisan. Urang mah moe kota ningali si A ayeuna gagah. Kasep, aduh, eta atuh nyawa bangga. Mawe atuh bapana ari maneh. Apan bapana ti tentara. Yo, lamun dina tipe tentara si bapana tipe tamtama. Maneh apal tamtama? Naon tang nama? Tampan jeung tahan lama. Mantap karasep eta mah. Bener. tuluy naon Dulu asup ka Bintara, apal Bintara? Naon deui Bintara? Bikin wanita mabuk asmara. Wah, edul. Mata bapak aing kasarapan ku bapana. Di Tamtama Bintara terus ka mana deui? Perwira. Naon ari perwira? Perabotnya bikin wanita sulit bicara. Wow. Bapak aing Bikin jawa. wow. Aya deui teh di perwira. Di perwira aya deui. Aya. Naon? Anu merta. Naon anu merta? Oh, dibubur we. Geus, geus tidinya teh ngadenge bega deui cenah jeung cenah kamari teh. Jadi wakil bupati di Purwakarta. Oh, bener. Ningali kana tarekalana tuluy na. Oh, da monyet kita teteredelan eta nih. Maksudna naik gancang karir. Oh, alo urang teh. Tuh, Sabaraha periode? saperiode. Terus Naik langsung jadi bupati Purwakarta. Bener. 2 periode. 2 periode. eta teh. Kabayang teu marana. Urang mah bangga pisan. Nah, Reus keker mah kasep si A teh sagala bisa si eta mah. oh da sok diolon sia. Yang geus urang kisah deui aya si A. Oh, ini siapa? Jeung si A mah berehan ya. Ibi teh geus nyaho ibi geus kitu si A mah. Lain kuna naon pan pagaweanana teh sanajan kitu oge daresep ari musuh di walungan mah. Pagaweanan Musuh di walungan. urak bingung ningali tapi disangka kan orang bukan musuh di walungan tapi maneha jadi bupati 2 periode. Beres bupati 2 periode terus jadi naon? Naik deui. Eta teh naik. Hah? Geus saes teh. Ulah jadi bingung manghalas. Ngahalas jeung Siapa juga ruangan seteh? Aing harus Iya, digekeun. rohana Kang Rohana ari tingali aja sakieu ngahalasna. Aduh Gusti, nasib si AA. Nya. Kalau kasih cing naon maksudna naon? Aduh Gusti. Namanya tetap ngahalas rohana urang Naik. Wahalas kunaon roh halus. Aros ieu teh. Terus sanggeus si A jadi anggota DPR RI di Komisi 4 teh. Mana nyaho Komisi 4? Naon? Oh, nyaho teh sia. Boro-boro teh naon? Ari naon maksudna bukan sulurang. Aing teh ngupahan maneh. Aya naon sanggeus si A jadi anggota DPR RI Komisi 4 terus. Urang mah ngahalas rohana. Mang, ya halis misi beak. Kudu sadar nanti itu 2 poin 2 penting halis teh. Batur mah di screen sama di screenshot banget. Antara biayaan ku maneh dengan makanya ka ibi teh. Heula ieu maksudna kumaha? Gue ngerjakeun teh prestasi. Si A teh Si garuda-garuda mah. Geura diuk di dieu. Kunaon omongkeun ka aing. Aing teh nyaho ieu teh. Mang Rohana Mang Rohana sih Benih hangit ieu bisa minyak naon terus. Minyak naon sia tuh? Jakeun. kupling saya tadi ditanyakan. Aya naon gelis terus adi aing terus. Iya, si A teh geningan ditinggalkan ku si Neng na. Aduh aneh, aduh wow. Jangan dipulang lagi Pak. Sia teh bener. Dengekeun atuh meureun kitu kan teh ngeusan kitu. Terus Seteh ulah nyieun berita-berita hoax.
yang tidak bertanggung jawab dari mana? Eh, Aing diserang wae umal isuk tah ku netizen nama di koma wae. Ayo naon sih? orang dengekeun urang. Jika urang keun tak Maksudna sieu cerita bangingik nepikeun ka Mang nyeri hatekeun. sumatana malen bere ngaliwatan kelek kita ya. Pipi ya pipi. Suka teh kelek atuh pipi teh kelek sarua sia mah. Mana atuh teh terus. Mana aya kerek tembem teh kumaha? Mun kerek mandekok. Ya ayo mah bulu. Oh, paling dua puluhan dia kelek teh. Kunaon terus? Salaku ibi mang nyeri hatekeun, mang halaskeun. Si ate geuningan pipisahan jeung si Neng mah. Ros. Lah munjaan. Si Aan nepikeun ka engkeusan. Ye dengekeun Ros. Kumaha kenuhan Hirup mah aya paribasa. naon cenah. Jodoh pati bagja cikopi. Cilaka. Aing dari cikopi cari bere-bere tetapi Yang mah pokona mah kieu wae mah urang mah doakeun. urang hibur wae sia. Ayo. Kasedih, Kasadih. kapuri, Sina ngajadikeun hiji kapinang kita. Sangkan sia ngajadikeun hiji pamimpin anu luar biasa. Benar. Ayo. Oke, ayo. Luas.